ulah dikira baheula abah ngaji Ihya Ulumuddin ba'da maghrib minajul abidin ba'da maghrib keur meujeunna dibahas aya belah dieu tah belah kulon jelema make jubah kasep eureun keur ngaji teh eureun kunaon ngaji tapi terus deui nyileuk ke belah kaler ka dieu eureun deui ngajina gitu eureun deui ngaji deui terus diuk pe di dieu di kaler tah nyana ngaji we almarhum abah minajul abidin ba'da maghrib Telila terus eureun beres ka jero belila deuk salat isya nanti nu biasa 8:30 ieu mah datang ka jam 10 santri teh lila ngadaguan kana kaluar geus we terus we ngaji-ngaji sababaraha poe kula nanya kejadian tersebut teh gua eta cenah waktu keur ngaji teh Imam Ghazali hadir geus malam Kemis nisfu Syaban ngaji 2 minggu deui ke urang penentuan tanggal 1 Ramadhan iraha insyaallah menurut hisab qot'i buatan ulama lain buatan Yahudi nyukum buatan Yahudi Happy Meris buatan Yahudi lain buatan ulama rumus-rumusna adalah teu bisa nyieun urang meunang nyana nyieunna digelokeun saeutik urang ngagelok tah ieulah pake mah pake kula ge sok make ngan jang perbandingan tetep nu dipake nama satu kali kumaha bae ge ulama bae geus percaya jasa ka ulama tengetkeun jero hate bukakeun tancepkeun cinta ulama ulah cinta Yahudi sanajan mutahhir tetep bae ulah dipake ka cinta hiji be ulama tuturkeun sebab nu bakal nyapaatan engke yaumul qiyamah 3 hiji al-anbiya kadua ulama 3 syuhada tikuari urang asupkeun ka kelompok-kelompok nu 3 eta ulah diasupkeun ka kelompok-kelompok Yahudi teh untung baheula ya ulama anu leukeun nyieun keistimewaan falak baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Di dalam negeri di urang geus tenar bahkan mendunia ialah Syekh Mansur gitu jembatan 5 Kiai Mansur jembatan 5 diparake lain bae di Indonesia di luar negeri ge dijempolkeun tetes Sulam Munairin tetapi di Indonesia ya kiai ekstrim ka ulama karena nyana modern rarasaan nyana tidak layak lagi Sulam Munairin dipake ngomong sacablakna sungut disoekeun bisa nyana lain kukula kujin bisa ya jinnya asap ge soek teh sungut sing ada buatan wali sembarangan kakarak bisa ngitung Happy Meris jeung nyukum bae ge geus deuk nukangkeun ulama masyaallah naudzubillah min idzal tetep bae ulama bae nu dipake jeung perbandingan los pake bab naon guru kula di Cipanas ketika jam teh gerhana matahari di Indonesia baheula hitungnya bareng jeung Inggris, Belanda, Amerika utusan dunia di urang ITB dan berbagai ahli palak ternyata nyana nomor hiji meleset cuman 3 menit nu lain meleset 10 nu 15 menit kurang kuat eta kan bisa diadukeun nyana pake Sulam Munairin cuman selisih 3 menit dianggap henteu 5 menit ke arah tuh eta ketepatanana luar biasa papih Cipanas guru kula taki oleh Gandaria ngaguruna kadinya jeung nu sajen-sajen di ditu ke Bustomi tah ngaguruna kadinya akur nu mantep kuari tuardoi tawarudoyong akur bae geus eta ala lakos Serang
kampung sawah alakur sebab pusatna ti Kibad Surta ketika GMT gerhana matahari dunia selisihna nyana cuman 3 menit Amerika 10 menit Inggris 15 menit Belanda malah kabur 20 menit tuh udah kurang kumaha deui Masya Allah mantap akhirnya ITB Institut Teknologi Bandung palakna akhirnya ngaji lah kapapih ITB teh ngaguru ka guru kula nu kumaha ditampilin sia ku aing ih kurang ku bata kenyataan jelas terus utusan-utusanana ngararaji ai kuari make teu make ka ulama Masya Allah ulama nek nguatan ulama bae lah di dunia datang ke akhirat geus terus bae jeung ulama ieu nu dibaca ku urang kitabna kitab ulama wali Allah lamun lain kitab wali Allah ieu moal hayang urang ngadengikeun coba ge coba urang maca koran kuari koran Tangerang teh naon ngaranna Tangerang sia naon ngaranna ngomong atuh koran Radar baca ku urang paling nu ngadengikeun tiluan obatan liwan lah kos kitu ieu tuh malah yang ngadengikeun bangsa buatan Pasek malah yang ngadengikeun radar ngadengikeun satelit ngadengikeun pos kota ngadengikeun Kompas Merdeka tah mah sapoe baca jumpa majikanana keur meulahan lauk jeung naon eta dikatatangakeun bungkus tah koran tah cikene mah dibeli dibaca pakai bungkus ieu batu wani urang pakai bungkus kos boleh lalagaan kitab buatan wali nyaksian di kurang didenge baca haju ku urang didengekeun atuh pan ieu jadi saksi utawi iku jadi saksi nu nyieun mah atuh nu teu nyieun ge atuh nyaksian nu nyieun utawi kadinya tah nu nyieun iku geus ngadengekeun wan wali mah teu maot buat ting sohibul kitabna ieu musannifna nyana keur hadir di ulah dikira baheula abah ngaji Ihya Ulumuddin ba'da maghrib minajul abidin ba'da maghrib keur meujeuna dibahas aya belah dieu tah belah kulon jelema make jubah kasep eureun keur ngaji teh eureun kunaon ngaji tapi terus deui nyileuk ke belah kaler ka dieu eureun deui ngajina gitu eureun deui ngaji deui terus diuk pe di dieu di kaler tah nyana ngaji almarhum Abah Minhajul Abidin ba'da maghrib telila terus eureun beres ka jero belila deuk salat isya nanti nu biasa 8:30 ieu mah datang ka jam 10 santri teh lila ngadaguan kana kaluar geus terus we ngaji-ngaji sababaraha poe kula nanya kejadian tersebut teh gua eta cenah waktu keur ngaji teh Imam Ghazali hadir coba eta tuh ieu ge buat teh hadir di belah mana meureun teh nyaho dideleukeun we nyangan nyana paling neulekeun ka nu nundutan nyana ye tah budak teu nganggap cenah ka aing sial jasa Masya Allah beda tuh aing ngaji jeung ke kitab wali mah lain deui ya Allah nyadarkeun diri urang ngarasa diri urang loba dosa sebabnya nama geus jadi ahli Allah urang dibaca berarti urang cinta geus cinta ka wali Allah tuh diaku kunyana ieu loba faedah-faedahna mun urang macakeun kitab wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kadanan urang ngarang maca-maca. Macana ge hese atuh ngahartikeun makomo atuh urang ngadengikeun sadatangna otak urang jalayeun otakaneun urang atuh ieu mah ngan sadatangna bae urang samampuhna gegedena majalayeuna naon nyambungkeun diri jeung para ulama
nyambungkeun diri jeung para wali-wali Allah Subhanahu komo ieu mah kuari ngaji anu geus teu kapake ieu hukum-hukum teu dipake di negara urang mah ngaji bab kisos padahal nas walil qisasi hayatu ya ulil mun di hiji nagara dilaksanakeun jelema zina dihad zina muson ranjam maling potong leungeuna jelema anu maehan paehan deui teu kudu aya polisi teu kudu aya polisi teh aja ngamankeun lamun dilaksanakeun hukum Al-Qur'an di antarana kisos di Indonesia bae heula di mimitian eta teh geus teu kudu aya polisi jang pengamanan model kitu paling ge jang perang doang sebab aman atuh urang neundeun sendal di masjid ge sababara poe moal aya nu maling kuari mah urang salat Jumat ka masjid teu khusu sendal kainget-inget pikiran teh ka sendal we kodal kulit anyar ya aing aman tante antaran berarti geus teu aman jasa tak butuh polisi jang saeta jang nangkep nu kitu kaasupan setan jadi anu katerapan ku setan nah ieu ditangkeplah ku polisi geus polisi eta kuduna mah nu bararesi sebab jada tukang nangkep nu teu bener prakuari di Indonesia kaasupna polisi teh kurang bener di mata masyarakat teh polisi ge kurang bener nu bener atuh mah nu bener di mata masyarakat polisi jore jasa heran di bagus-bagus ge teu daek bagus jadi magusan kene abri di mata masyarakat teh abri mah rada deres padahal mah polisi eta gede jasa fungsina tapi tetep di mata masyarakat jore bae hese eta meureun namun teu make helm pentil rusak 5.000 teu aya SIM 200.000 nego jadi 50 bahkan bisa 50 bisa 25 itu tah eta gara-gara kos kitu tah meureunan mentah jadi bejore di mata polisi bahkan leungit motor lah geus ulah ka polisi lah geus kudu lapor kunaon emang lapor ongkon neangan teu aya dicecer duit deui jadi polisi teh jore bete di mata masyarakat Masya Allah kos gitulah tapi aya bagusna jelema ngirim barang ka Lampung sok di jalan teh terus bae dipenta ya polisi naik nah nyana aman tah ka Lampung aman ge lain teu mayar aturan beak 1.500.000 biasana 1 juta aya 4 hulu ieu mah ku sorangan atuh gedeannya na bloona nu dibawa ku urang tapi aman aya oge rada deureut ya jadi geritakeun ke zaliman di Indonesia atuh ieu geus nu bareres ieu geus teu berlaku ya hukum ya tapi urang ku ngajina ge meunang ganjaran jadi nyaho